Sugih para wargi kiwari baris dihanca bagian anuka 22 dina jujutan cerita Bagong Kajajaden. Sakumaha nu parantos disungsi hanca anu kantos dipaluruh dina bagian anuka 4 anu ka-20 pedaran mandiri kabegat kuanci dina mangsa medarkin kaya alam tiberang di Damur Cilawu khususna ka Ambu Yuyun anu maido ka Abah Oban pedah anak Nanya Artini can kapanggih geus 4.4 peting lonya. Kumaha atuh para pamirsa lajengna ieu carita langkung posna mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kayaan alam tiberang di Lembur Cilawu. Recetna sorak manuk anu bangun gumbira jeung bungah. Tematak jadi ubar bikin Bah Oban jeung Ambu Yuyun anu harita keur parara omong. Malah Bah Oban ngagebes ka bojona nyatana Ambu Yuyun. Geus, cicing Ambu, geun ku Abah budak rek ditiangan. Maneh mah cicing we di imah, urus rumah tangga sakumaha mestinya, urus awak ngerah teu gering sarea. Abah rek medakeun akad tarekah pikeun maruruh nu jadi anyar. Lamun perlu Abah deuk ngayakeun saembara sina nalayangan anak urang anu hasil menangkeun si Nyai rek dibere hadiah. Kitu kaputusan Bah Oban. Pok Ambu Yuyun harita. Hapek wae kumaha we carana mah Abah. Asa ulah ngantep teuing sabab lamun dilila-lila mah bisi cilaka manten. Piraku ku Abah teu kapikir geus meh 4 peuting anak urang longitna. Tang tuwe dina waktu sakitu teh bakal ngalaman katunggaraan mulai lumayan. Bener kali kacipta kabayangkeun ku Abah. Pasti si Nyai teh nalangsa. Ya moal sare di imah moal daang nu mistinya moal bisa hirup bari jeung tenang sakurang-kurangna diberi ku rasa sedih diudag-udag ku kap susah ditutur-tutur ka bingung. Lancaran aya rasa perasaan manusia ari wujud-wujud bedul kabayangkeun sare teureuneh daang teh sukumaha hirup teu puguh. Dedeh teuing artini anak Abah. Ambu Yuyun teu kuatin ngadenge omongan Bah Oban kitu. Nyeredet kana hatena ngajedud kana jantung. Meres cipanon anu geus ngagarayot ti dari keneh. Atuh berebeye terus ngalembereh mapai pipina anu geus kanyos. Abah meges. Ulah diwawas teuing. Ku Ambu oge geus kabayangkeun anak teh bakal sangsara jig weya. Geura ini sungsi. Sing kapanggih beragra miang teangan masing beunang. Ulah balik lamun acan hasil ulah datang mun can beunang. Ayeuna nyaon teh? Nya bet kawas kalengser bae. Cicing we awewe mah keun kumaha Abah. Ceuk Bah Oban. Nyelang heula asup ka kamarna arek. Lamunan Ambu Yuyun terus ngumbul ku malayang. Nuturkeun batin nu jadi anak. Ku Ambu Yuyun geus kacipta dina sawangan. Lamun peuting anakna teh bakal ngadakom di nu bala, digemrong reungit ditapuk rametuk. Tiris, lapar, sedih, bingung, pacampureun pagalok ngajadi hiji. Lamun ti beurang kacipta bakal susah rumingkang. Arek kalembur sieun ku batur, dageus tangtu pada muru jeung pada moro. Arek kaleuweung sieun dageus tangtu moal akur jeung bedul, moal wanoh jeung bagong, teu biasa ngaprak alas atawa leuweung. Lamun pareng beuteung lapar meureunan moal daekeun ngadaharan taleus atawa moal wani ngegea sampeuh hideung. Lamun nginum moal daekeun nguyup cai kolomeran. Eta kabeh karasa kacipta kabayangkeun pisan ku Ambu Yuyun. Atuh beuki sedih we kana hate. Beuki susah kana rasa. Bingung tambah seungah. Tungtun mah langgerak Ambu Yuyun kapaehan ngalempreh tempes-empes. Di luar mah manuk reang disarada paten balanjing pada baturna. Diselang atuh kuraungna hayam jago nu kongkorong. Barudak pating jereuleu arulin ngome bangkong budug. Eak-eakan eueuh kasusah. Urang Lembur Cilawu jongjon digarawe nurutkeun cabakna masing-masing. Geus teu aya nu malere kana kasusah Ambu Yuyun. Ngan saukur guyur keur anyaran. Da geus laas mah hare-hare jigana teh.
Tapi dina kayaan kitu bre aya dua tangtungan jalma kelempang gancang. Merikeun ka ngagedig semerusuh. Dua nana alaki wungkul merake baju hidung, celana hidung, didukui nyungcung, nyeren bedog, manggul pacul. Baranggok ka imah bah oban. Eta dua laki teh ngaraneg, nusa urang uluk salam bedasna keranan. Assalamualaikum. Awah nune malam. Tapi kadenge aya nu lempang dina palupuh ari jo horeg bah oban. Atuh rada reuaseun bah oban teh. Mok nanya ka Bapak RT. Iya, geuning Pak RT aya naon si merusuh? Aya perlu bah. Ieu ramana Nyi Icah manggih anu aneh di kebon ye. Mangga ju cari. Bah oban ngeserkeun kursi. Bari gek mehna oge diuk Bapak RT jeung Bapak Nyi Icah unggah. Gek diuk dina kursi. Red ka tengah imah aya nu ngajepat empes-empes. Pak RT kaget pok nanya ka Bah Oban. Ae. Kunaon si Ambu nah kulem jadinya Abah? Manya, nya aya ti mah baceo we si eta teh. Bah Oban reuasin. Karek inget ka pamajikanana terus cengkat nyampurkeun ka Ambu Yuyun anu ngagoler tempes-empes. Malah Bapak RT oge nuturkeun, iwati bapana Nyi Icah anu teu bilu teh. Paranggok Bah Oban ngahulek. Lantaran pamajikanana teu usik-usik digeuingkeun ge jong-jong ngalempreh. Da puguh keur kapaehan, banget teuing mikiran jadi anak. Abah, pidaku teh kanyahoan apan ieu teh kapidara teh emut-emut tas naon atuh tadi teh. Palang siang tas warasea Abah jeung Ambu. Aya, ai bae teh wantun sumpah henteu. Teu pasya teu pasya teu. Mun paraya omong maknya tadi teh. Tapi dah teu kungsi katutuluyan. Ku Abah teh ditinggalkeun ka kamar deuk babahanan keur pibakeleun cekeng teh. Bakal ka mana Abah? Ulah salah harti Pak RT. Abah terek indit nyusul jadi anak. Sabab malang dipikeun kadangan ieu can aya laratanana. Teu beja teu omong tuning pelan kurang metak malang menjadi kolot. Oh, rek neang ni artini ai geus kunaon atuh si Ambu. Duka teh teuing. Satruina Bah Oban jeung Bapak RT narekahan Ambu Yuyun. Sina lilir deui. Nya ari kalahkeun ku dileukeunan mah ahina kulisik Ambu Yuyun teh usik. Nyah beunta lalaunan panonna beureum beungeutna sepa. Jegoh batuk sakali. Renghap narik napas jero kawas nu eungap. Ambo. Punya di jatuhnya betian niapi kamalangun. Ceuk Bah Oban bari mencerong ka pamajikanana. Tapi Ambu Yuyun henteu nembalan. Kala inghak-inghakan bari jeung nyusutan Cipanon. Bah Oban jeung Bapak RT silereret. Teu aya nu ngomong. Ngan lila-kulila Pak RT watireun ka Ambu Yuyun pok atuh ngomong kalawan leuleuy. Ambu, ulah dipikiran teuing da kuring oge teu ngantep. Kasusah Ambu pada mantuan pada mikiran bisi Ambu teu hayang teu nyaho majang dali jeung jang sidik oge karek daratang tas maluruhnya artini ngan hanya ka cenah can hasil atuh saja batik kitu kuring jeung babaturan teu cicingeun terus ngayakeun panalungtikan menta katerangan ka babaturan nu aya di desa sejen sangkan ngabantu maluruhnya artini. Baku oge geus dibejaan ku kuring teh sarta anjeunna keur usaha mantuan neangan ngancan hasil. Tah kulantaran kitu Ambu wayahna we sing sabar, sing tawakal ulah ara subaha ulah nyiksa kana diri sing wajar we. Ngalah teu geuring sareakeun, da moal diantep ku kuring ge. Kitu ceuk Bapak RT. Ambu. Geus ulah kamari nyancoing da pada bantuan. Bah Oban ge rada dumareda. Manehna ge sedih nempo pamajikan nepikeun ka kitu mah. Tapi Ambu Yuyun tetep teu ngomong kelah cari nakdak. Sanggeus kitu mah Bah Oban jeung Bapak RT parindah deui ka tepas gek dariuk kalawan tenang. Pok Bapak RT ngawitian ngomong. Abah, aya nyaon di RT? Kuring carek wak cabalaka sameh ditanya ngarah urusanana tereh rengse. Kuring teh kalaporan ku ieu bapana Nyi Icah majarkeun teh kebona teh lebur ku Bagong. Peuting kamari sampul sakebonan beak teu nyesa pisan. Peuting tadi kebon jagong deukeut sawah beak deui.
Tenyesa hiji acan tah ayeuna rek laporan ka Abah supados ku Abah kauninga. Ke, nya make ku laporan ka Abah. Nya Abah teu dianggap raja Bagong gitu. Najan laporan ka Abah oke da Abah mah moal bisa nulungan. Aing ngarasa rugi mah ku Bagong. Nah tuh diancam bae, tewakan Bagongnya. Lain kitu Abah, tapi kieu geura peuting tadi. Saanyana mah kebon jagong teh ditungguan, da memang sok aya nuleukeun malingan, utamana mah jelema nu teu boga rasa tanggung jawab. Tapi peuting tadi mah aneh, Sabab lantaran nu datang teh lain jelema tapi Bagong aya 10na. Nu gedena aya 4, nu kagok moal kurang ti sawidak, jabat nu leutikna mulikeun karayap. Ari nu pang anehna di antara sakitu lobana teh bah aya jelema nyelap hiji awewe geulis pantaran Nyi Artini. Ngan beungeut nanti sidik eta awewe kabah teu boga ajian mati. Da Bagong teh nurut pisan ka manehna. terus nyaon hubunganana jeung Abah? Pang nepungan ka Abah, Ya, eta Bagong balalikna teh ka imah Abah. mustahil Pak RT. Di mana ngajadog gajung teangan. Nya ya di dieu atawa Eueuh komo deui begu nu jumlahna sawidak. Kandangna oge moal mah segede imah. ngunyah we. Ke bah ke. Ulah wakamun cereng ye. Memang lamun seu diukur ku lahiriah mah kitu. Ngampihan Bagong sawidak mah ngawidak mah kudu aya kandangna anu gede. Tapi pan aya hiji ilmu anu bisa datangkeun Bagong siluman. Oh, jadi Abah teh dituding ngingu Bagong siluman. Dangukeun heula tuh Abah. Ulah rusuh teuing nempas. Lantaran pangna naroskeun ka Abah teh eta Bagong diintip ku nu boga kebon. Nya ngilasna teh di dieu. Ai maksud Pak RT rek naon? Kieu maksud kuring teh Abah. Pangna ngadatangan ka Abah teh lain rek nuding. Lain rek nemleuhkeun ka Abah tapi rek minta tulung. Kumaha carana sangkan eta Bagong ulah ngaruksak tah kitu. Abah mah moal bisa nulungan. Sabab teboga ilmuna, teboga keur anciknya jeung we. Niangan kanu sejen. Da loba jelema nu luhur ilmuna jemar panalarna nu ngarti kana kabatinan, bintar kana ilmu nu gaib. Akhirna Srog si Seblu datang. Beungitna katrageuneuh lir beusi atah beuleum. Huntu kakerot ngancing panon JR buru menikeun ka bolotot. Datang-datang ngajegal ulak cangkeng haok atuh harita si Seblu. Oban, dengikeun ku sia. Gulidalna caah Cimangul lir ngaguruhna getih aing anu ngocor jadada sia. Ngagelegerna gelap, ngagedurkeun seudeu saimbang jeung gederna jantung aing. Nu geus teu sabar hayang nyacag awak sia. Tah ayeuna geura papatkeun jampe modar sia Oban. Geura sambat indung bapa sia. Geus tepi ka titis tulisna ninggang kana mangsa. Sia bakal dipetik pati da nyawa ku aing. Mangka dino mangka ikhlas. Poe ieu poe bungsuna pikeun sia Oban. Kitu ceuk si Seblu. Serepet we ngalugas bedog. Cakakak seuri. Tapi lain seuri bunga. Sata seurina henteu nyari, ieu mah seuri ngoa ngaruntageun hate musuh. Tapi bah Oban lain jalma atah-atah. Geus legok tapak genteng kadek. Sarta geus kuat yang hareupan kariwas. Ngadenge omongan kitu ti bapana Nyi Icah teu matak saberah kana hate. Teu unggut kalinduan teu gedag keanginan, tetep tagen lir patok wajah. Ya bro. Mun sia keukeut peuceukeuh jeung keukeuh hayang patrak jeung aing, bawa teh joing sia moal bulung diladenan. Sia teh ulah nganggap hampas teh gaing teh wayak. Dari oge acian kene dulu. Sok, wani masih maju teh kudu babacot sia. Aing mah teu boga waktu pikeun ngalu catur jeung sia. Leuwih gancang leuwih hade sok. Ulang remsekeun ngadah tereh lunas euy. Kitu cek bah Oban terus singkil. Panon mureleng ka tangtungan musuh, ditenan gerakna. Buktikeun sia omongan sia teh Oban. Mun heueuh sia teh laki lagi terang jagat. Prak teh moggeun pangabecus. Yeuh raden pangawas aing. Hiat. Hiuk atuh bedog diputerkeun luhureun sirah. Puguh we bah Oban oge rada ngageter hatena.
nempo seseket bedog anu kokolepatan katojuk ku panon poe. Dasar menangasah saya rela, puguwe seket punikeun ka nyempring. Lamun kena temah kana beuheung moal teu sapat sasimpreng ge. Bah Oban teu ngomong deui manehna taki-taki bari jeung nyabut bedogna. Kolepat bedog musuh nganca beuheung. Bah Oban rikat ngagiwarkeun bari jeung nakis. Ya. Berentrang bedog diadu kembang sedengah buricak dampaleungeun ka rasa sing siremeun. Modal sia anjing. Cek si Sablu sawuk atuh nyamberkeun bedogna. Arek nurih igana Bah Oban. Tapi si Abah oge rikat ngagilekeun awakna ka katuhu. Bari jeung sok masukkeun jurus lempeng kana kelekna musuh. Si Sablu ngarangkog bari jeung narik bedog. Siap, kucuak kahandap rek nigas bincurang. Hei, di bojang sia we. Jeung Bah Oban luncat. Bari jeung sakalian nigas beuheung si Sablu ngan edas. Rikat ngalapeun sirah bari jeung ngacleng ka gigir. Kapos bedog si Abah ngadek angin, kitu deui bedog si Sablu oge teu keuna kana sasaran. Di bojang sia di bojang. Bojang sia. Hayangnya hoya. Antuk keder tarung pasutunggalan. Duana sarua tanginasna, duana sarua kesitna, sarta nafsu ngagedur da masing-masing keur meujeunna loba kapusing. Anu tarung huthep bedog bantrok pating belentrang, kembang seuneu pating buricat. Nu tarung disaksian ku melototna panon poe, dipiring ku sora angin anu ngaoyak gendang dauna, pating korosak pating saleor. Lila kulila mangsanya kapan para pamirsa, cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna pertarungan antawis Bah Oban jeung si Sablu? Insyaallah enjing urang paju bagian anu ka-23 dina mangsatur acara anu sarua. Teu hilap made ngahaturkeun nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.